deui tanda kawalian teh dibere ilmu laduni. Ilmu laduni mah di mana nyana butuh dibere ku Allah. Padahal mah tadina teu kaharti ketika butuh Allah bere paham tek lantaran nyanana geus ba Allah. Jelaskan ku Allah, dibere bae ku Allah. Politik dibere, ekonomi dibere, budaya dibere dan lain sebagainya ku Allah dibere bae dibere. Kadang-kadang mun ditanya, teu nyahoeun. Henteu nyahoeun jadi okos kumaha teh bae ilmu laduni mah. Di ku Allah dibere, tak eta karomah ge eta menjumlah ilmu laduni keneh. Dengan tak dijual belikeun lah ilmu laduni. Wirid Gusia ilmu laduni. Sabaruit maharna 100 gram. Ilmu laduni bisa dibeli kos gitu heran aing mah. Ilmu ladun mah ilmu kawalian teu bisa dijual belikeun. Tama kebersihan batin. Nah, ieu keur carita ala kadar beulanan. Kadzalika arwahul muhibbin ya fata tuhazzizuha. Waduh robah lantaran luar biasa rindu. Urang ulah nyaritakeun wali rohna rindu ka Gusti Allah. Urang bae hayang boga sekupi bae dedeleuan ka sekupi deui sekupi deui. Rindu ka sekupi, rindu ka mio, rindu ka Avanza, rindu ka kakana Avanza teh nu ngaranna Enopa. Eta nya teh eta geus kieu bae kabeuli ku aing, tinggal milih warna doang. Asal neuleuh bae, net, asal neuleuh net, asal nu dirindukeunna mobil atuh mobil bae di jero hate. Nu dirindukeunna jahe atuh jahe bae. Jahe bae. Nu dirindukeunna naon di awak urang teh naon ieu? Bangunan bae. Tah kuari eta keur rindu kana basa ge kuari rindu ka Allah tuh ka Allah bae. Geus ieu teh naon kitu ngaran robah roh teh dijadab ku Gusti Allah. Rinduna ka Gusti Allah bae. Nah, etalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hayang datang ka dinya eta teh kudu melalui guru mursyid.